zaman ayeuna mah kudu loba duit urang teh, sabab sagala rupa oge make duit. Sakola kudu make duit, gering kudu make duit, terus deui kawin kudu boga duit, paeh kudu boga duit, lebih ka paeh kudu nyekal duit. Tetangga Jepia kamari nini na paeh, anakna careurik kabeh, lain sedih lain teu gabeleg duit. Pan anu gali makam kudu dibere kopi, dibere udud, dibere hakaneun. Encan deui pan amil kudu diamplopan. Terus deui nu nyolatkeun kudu diamplopan. Encan 7 poe tahlil kudu aya hakaneun, aya inumeun, aya rokok. Pusing pan eta teh keur teu boga duit mah. Mentak lamun can boga duit hade ulah pararaeh nya.